dibere mobil ku almarhum Abah yang paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon gitu ngaranna ukudul Jumat dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta buya salah satu keistimewaan abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mameureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas sijana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kasaleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta abuya can kahartieun beureun ku kiai